Naon ari anu disebut karangan? Karangan nyaeta ungkapan pamikiran atawa perasaan si penulis nu dijieun dina bentuk tulisan. Unggal karangan ngabogaan unsur-unsur carita diantarana tema, amanat, palaku, latar, suasana, jeung galur. Hayu, ayeuna urang bahas hiji-hiji unsur-unsur caritana. Nu kahiji tema. Tema nyaeta jejer anu dicaritakeun. Nu kadua aya amanat. Amanat nyaeta pesen ti pangarang pikeun anu maca. Nu katilu aya unsur palaku. Palaku nyaeta tokoh nu aya dina eta carita. Nu kaopat latar. Latar nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna hiji kajadian dinu carita. Nu kalima nyaeta suasana. Suasana mangrupa kaayaan anu aya dinu eta caritaan. Terakhir alur. Alur nyaeta jalanna hiji caritaan. Duh, manis sok kabita upamini ngararencangan tumpak sapeda teh. Tos 2 tahun hoyong sapeda. Di kelas 1 keneh ge tos resep namina sapeda teh. Hanjakal dugi ka ayeuna teu acan gas. Dinten Sabtu ieu ulang tahun Abdi nu ka-10. Kahoyong mah sapeda teh janten kado anu khusus. Abdi nyanggem ka ibu sareng ka bapak. Dina ulang tahun nu ka-10 teh kadona hoyong sapeda, tapi saur ibu tak acan aya artosna. Abdi teras lebet ka kamar. Di kamar mah teu karaos cipanu teh nyurucut. Asa sedih pisan. Kedah ngantosan sababaraha taun deui hoyong gaduh sapeda teh. Ayeuna Abdi tos kelas 3 SD. Tapi kumaha da Abdi ge hawatos ka bapak. Enjingna dinten Sabtu dinten ieu ulang tahun tea. Enjing keneh ibu bapak sareng teana tos ngawilujenkeun ulang tahun. Hati Abdi baca, tapi sedih hoyong sapeda. Maksud di sekolah Abdi mukakeun pantok. Nah bet sepi teu aya nu ngawaleh. Abdi buka pantok kamar. Kejutan! Aya nu pating gorowok. Abdi ruas pisan. Sing horeng teh ibu, bapak, sareng teh enak ngadamel kejutan. Teh enak mah bager. Ka Abdi masihan kado. Kado ku Abdi langsung dibuka. Usina teh acuh, lucu pisan. Abdi penasaran kumargi di pangkaran ibu sareng bapak aya kado nu kacida ageuna.
ibu sareng bapak ngawilujengkeun deui. Teras bapak masihkeun kado anu ageng di pangkeurna teh. Bakating ku penasaran kado teh. Hah, asa teu percanten. Si horeng teh si kadona teh sepeda anu salam ieu ka Picangcam. Abdi nganuhunkeun ka ibu sareng ka bapak. Ibu sareng bapak mah bager. Mung ibu sareng bapak mah tara ningalikeun ka nyaahna. Dina hate abdi nyarios. Nuhun Gusti, nuhun ibu, bapak, hapunten segala kalebatan abdi. Mugi dina yuswa anu ka-10 abdi janten putra anu soleh. Amin. Nah, itu tadi contoh bacaan dari teks karangan pengalaman yang berjudul Sepeda Anu Kapicangcam. Kapicangcam artinya yang sangat diinginkan. Berarti arti dari teks ini adalah sepeda yang sangat diinginkan. Nah, anak-anak, dalam karangan pengalaman umumnya menjelaskan atau menceritakan pengalaman yang sangat mengesankan yang pernah dialami oleh setiap orang. Nah, maka dari itu pengalamannya dituangkan dalam bentuk teks, tentunya berbahasa Sunda.